Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng kapincut ku Bandar Buntut bagian ka-10. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Wahyu Adam. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Can puguh Pak Haji, boa eta mangan alasan wungkul tempas Bu Haji. Asa heran abdi mah da biasan oge upami Kang Herman bade ka Jakarta teh apan sok wawartos heula ka abdi. Nah ari ayeuna bet ngawartosan ku surat Neng Eti hatena beuki curiga wae ka Herman teh. Ulah waka curiga pancekna suratna oge cenah inditna teh serentak pisan. Jadi teu kaburu meurendek bebeja heula ka dieu teh. Jeung asa piraku deui ari pantar Herman kudu ngabohong mah Haji Ahmad manehna mah percaya 100% kana kajujuran Herman teh. Nyaeta Pak Haji mah percaya teuing padah eta cep Herman teh katempona lungguh. Terus we jol percaya padahal can puguh. Komo ieu aya surat kieu boa cep Herman teh ka Jakarta. Saha nu nyaho satukangeun urang mah rerejengan jeung si Kokom. Ibu Haji keukeuh we nyangka ka Nyi Kokom atuh Haji Ahmad asa kasuat deui. Jadi Bu Haji teh rek tetep wae nya nuding ka Kokom. Teu nuding kumaha da eukeur mah ti heula geus tetela ngaherwan cep Herman. Katambah ayeuna cep Herman mere surat kieu nya ari babejana mah ka Jakarta da meh urang ngeunah-ngeunah teu curiga. Padahal cep Herman teh dipelet ku Kokom. Ngeunah Kokom dibabonceng ku motor. Ya ari Bu Haji rek tetep kitu mah terserah ngan awas mun aya itu ieu ulah mamawa ka apa. Haji Ahmad bari leos ka kamar darek lawanan mah nyaeta cenah era ku tatangga jeung taratuman we deui. Da saumurna oge Pak Haji Ahmad mah tara papasean jeung Ibu Haji teh sanajan Bu Haji sisirintil oge dilawan ku sabara. Sisirintil manten pemain mah kumaha mun nyerenteng eta teh painten pamiarsanya sisirintil. Aduh kumaha mun aing nyerenteng gini nya. Ieu ramena TikTok. Tuh nya Eti bapa maneh mah kitu hese rek dibenerkeunana. Janten bingung ka abdina oge Bu kedah kumaha atuh abdi teh. Cicing we kumaha Ibu ngan ayeuna kudu daek nyilidik ka situ saeur. Nah nya Herman teh sok kasih Kokom atawa henteu. Geus gada beberes disirek balanja ka kota. Jig balanja tuh minta duitna ka bapa maneh. Mangga Bu, Neng Eti bari terus ka kamar rek terus beberes. Bu Haji oge ngaleos ka tukang rek ngirun seuneu. Dati isuk can nyangu kahalangan ku riributan. Nah nya Herman teh indit ka Jakarta. Memang ari dina surat mah cenah ka Jakarta, padahal nu sabenerna mah eta surat teh ngan ukur keur alasan wungkul ambeh dipercaya ku Neng Eti jeung kolot-kolotna. Padahal sabenerna mah Herman teu ka mana-mana. Manehna geus lila teu datang ka Neng Eti sabab keur kaedanan ku Nyi Kokom jeung Ratna. Nepi kaunggal peuting Herman ka situ saeur geus lat poho bae ka Neng Eti pipamajikeunana mah. Pikir Herman keur meujeuhna lieur dumeh kaedanan ku urang situ saur jeung ongkoh ngabandarna ninggang dirugi terus. Dina jero 3 minggu teh Herman rugi aya kana 3.000 perakna atuh kapaksa duit keur persediaan kawin jeung Neng Eti teh dipake babayar. Padahal eta duit teh keur balanja barang-barang keur seserahan ari ayeuna geus ludes. Ti mana keur biaya kawinna? Aya duit 25.000. Jelas moal mahi katambah kuratna sari jeung ku Nyi Kokom beuki kaedanan wae. Kumaha atuh ngamankeunana? Tapi sanajan kitu Herman teu pondok pangharepan soal kawin jeung Neng Eti kumaha behna bae. Piraku cenah teu meunang duit. Da aya waktu 2 minggu deui. Jadi 2 kali pembukaan nalo jeung 2 kali pembukaan loto deui. Piraku cenah teu meunang duit. Piraku kudu rugi wae da hujan ge aya raatna. Duit 300 perak keur persediaan geus ludes nyesa 25.000 deui. Mangkaning waktuna teh 2 minggu deui. Kumaha aing teh? Piraku ari kudu dibedokeun mah. Mudah-mudahan we aing dipanggihkeun deui jeung milik.
piraku dina 2 minggu teu bebenangan mah. Jeung eta deui aing bet bogoh karatna jeung kakokom. Duanana sarua deui nika bogoh. Mana atuh nu ku aing rek dipilih. Da katiluanana ge bogoh. Kari kumaha engkewe dikawin tuluanana ge teu nanaon. Kitu garentosna hate Herman harita. Harita teh pas sore kira wanci asar da bapa samad ge kakara beres salat asar. Karena on man ngalamun wae bari diuk hareupeun anakna. Nyaeta Pak lieur abdi teh. Duit beak ngan nyesa 25.000 deui. Sedang waktuna ngan 2 minggu deui. Leheung mun bebenangan mah deui. Nu dipake hariwang teh sieun rugi deui. Hegue beak kabeh. Maneh mah pika hariwangeun wae. Yeuh man ulah nganggap horeuy kana perkara kawin mah. Sabab mun maneh teu bisa nyugebangkeun atawa nyenangkeun ka pihak awewe, tangtu maneh wirang sarta kolot ge kabawa era. Ayeuna duit geus beak, leheung mun gancang-gancang boga milik deui, kumaha mun terus rugi? Nganggap sepi teuing maneh mah man. Pedah eta jadi bandar buntut, maneh dipake tanggelan, teu nyaho ari main teh aya eleh aya menang. Maneh terus-terusan menang, geuning aya elehna. Tapi keun wae lah, mudah-mudahan we minggu ayeuna katarik deui Pak. Da moal lila pan isukan teh poe Sabtu. Ceuk Herman kawas nu yakin yen bakal pihasireun menang duit loba. Kumaha mun rugi deui? Tanya Pak Samad. Piraku rugi terus-terusan. Ari keur apes mah saha nu nyaho. Cek bapa ge ulah agul teuing ari kana duit nu can aya dina leungeun sorangan mah bisi teu hasil pan leuwih cilaka. Nya mudah-mudahan we atuh Pak. Ari ayeuna rek ka mana? Jalan-jalan we nenangkeun pikiran keur naon nguluwet di imah ge eueuh gunana. Ulah ulin teu puguh kumaha mun panggih jeung kulawarga pimitohaeun goreng kasebutna man. Nah teuing nyangka goreng teu pupuguh mah nya dilawan we ku abdi. Nyeta kitu maneh mah kana kagorengan wae diarahna teh tempas Bapa Samad. Kagok tu Pak, geura we mun seug duit teu bebenangan apan wirang, leuwih hade wirang ku jalan kagorengan ti maranehna. Wirang ge wirang moal teuing da aya alesanana. Ulah man, na maneh teh moal nurut ka kolot, ieu teh lain heureuy. Komo ieu pimitohaeun teh haji. Cing atuh mikir saeutik mah, piraku maneh teu ngarti. Boga duit teu boga duit ge kudu ari kawin mah keur nutupan ka wirang sarerea. Na maneh daek disebut lalaki teu baleg, tukang ngalieurekeun awewe. Na daek pada ngagorengkeun ku batur. Na dikamanakeun atuh beungeut nu jadi bapa teh. Lamun kieu carana mah, maneh teh rek ngawiwirang ngaran bapa, ngawirangkeun turunan. Bapa Samad bedas, dumeh wae ambak ngadenge omongan Herman. Kari kumangke we Pak, dari rumah tangga mah teu beda jeung nu nanggung, berat ditunda hampang diteruskeun, abi ge sakira teu kabadanan mah nya ditunda bae naon salahna. Nah atuh ti heula make gurung gusuh nanyaan, Bapa Samad deui nanya ka Herman. Sugan teh rek kabadanan, ari kaayaan kieu mah nya kumangke we aya duit meureun diteruskeun, eueuh we nya dibedokkeun. Tah ieu man nu mawa panyakit teh. Cek bapa mah aya duit eueuh duit kudu dilaksanakeun ari kawin mah. Mun teu untupan terus rumah tangga matak naon kawin isuk pegat sore. Ari pokona mah ulah wirang keur diurang. Jeung kunaon kadengena teh maneh geus lila teh datang ka situ Aksan. Nah pasea jeung Neng Eti atawa kumaha? Teu pasea teu naon Pak. Nah atuh teu kaditu-ditu pan biasana ge maneh unggal peuting. Cing kumaha tanggapan kulawarga ti ditu? Mun maneh pangles teu beja-beja, sedang di ditu mah ayeuna teh geus siap-siap sasadiaan. Ulah kitu man, ulah boga sifat pengecut. Cek barudak ayeuna mah jadi maneh kudu sifat satria. Hade ku omong, goreng ku omong, ulah pangles kitu. Kumaha mun ti ditu disangka nu lain-lain.
misalna maneh disangka ngebedokeun atawa bobogohan deui eta pisan nu dipenta Pak ame aya alesan keur ngabedokeun Herman sangeunahna. Ari maneh kumaha man? Teu kumaha Pak. Nah atuh Bapak teh ambil pusing teuing. Ngeunah teu ngeunahna mah da karasa ku abdi atuh Pak. Pira aku maneh rek nyebutkeun teu ngeunah. Meureun sapati-pati daek nanyaan oge. Maneh teh bogoh kaneng eti. Pira aku disebut teu ngeunah. Ti heula bogoso teh da ayeuna mah henteu. Kacida aman maneh mah mawa karep sorangan bae. Nya terserah rek kitu kieu oge. Ngan omat mun aya naon-naon Bapak ulah dibawa-bawa. Pasamada. Tina bakat ku jengkel, jengkat bae ke tukang ninggalkeun Herman. Ari Herman teu ambil pusing jut bae turun manehna ge kaburuan celakana motor. Gerung motor dihirupan, geleuyeung maju, leok mengkol kawetan ka jalan raya. Maksud rek terus ka situ saeur karatna jeung Nyi Kokom. Teu kacaturkeun pamiarsa di jalana Herman geus nepi ka nu dituju, leok motorna dipengkolkeun ka kenca terus asup kaburuan imah Ratna. Reg eureun motor distandarkeun geus kitu terus pupuntenan bari ka ketrok teu lila bray panto muka horeng teh Ratna Sari. Geuning akang manggalinggih Kang. Ratna dareh nakar. Mangga Rat. Sup Herman ka jero gek diuk hareupeun Ratna ret padu tetep nyeh duanana imut bet siga nu gemper. Kumaha Ratna sedang Bapak daramang? Herman nanya beri panon darar tereret tempuan tapi Nyi Kokom eueuh wae. Pangestu Kang sawangsulna akang kumaha damang? Geuning tos 2 dinten teu aya wae ka dieu tembal Ratna malik nanya. Damang mah damang mung eta teu ka dieu teh seueur lereskeunun. Sanes hilap sanes pundung geuning ayeuna tos salese mah ka dieu. Mohon cep teh diarep-arep pisan manawi teh bade teras pundung. Ceuk Mang Andi harita nu norojol ti kamar mairan. Gancang Herman munjungan geus kitu gek dariuk deui jep sakedapan mah jempe. Jung Ratna cengkat leos ka tukang teu lila geus jol deui bari nanggeui baki dieusi 2 gelas cisusu sarta sapiring goreng pisang. Sok dina luhureun meja bet meuni hormat pisan ka tamu teh. Mangga cep dileueut mengpeng panas keneh ngahaja Bapak teh meser cau teras we digoreng ku Ratna ngahaja diageh-ageh haturan encep. Mang Andi marah mah. Sumuhun Kang mangga gera dicobian. Ratna bari ngasong-ngasong piring pisang goreng. Kangeng ada Ratna ieu teh Herman terus netep bari imut. Diajar we Kang mamanawian ka Angge. Ratna bari gumelis pisan kakara bisa nyieun goreng pisang oge ku Mang Andi teh geus dipuji-puji. Abong eta cenah hareupeun Herman sugan wae atuh Herman beuki nyedot. Herman nyokot goreng pisang sasiki am di dahar memang ngeunah tapi lain ngeunah pedah rasana. Ieu mah ngeunah dumeh wae nu nyieunna sasat bebenena piraku deui kudu disebutkeun teu ngeunah mah teu pihadeun. Nyawe nya meuni raos kieu tiasaan geuning Ratna mah. Ceuk Herman muji atuh beuki beukah we liang irung Ratna teh. Komo Mang Andi mah bunga pisan boga anak dipuji ku lalaki meuni asa manggih kabagjaan. Kana masakna oge Ratna mah lumayan cep. Pantadina ku Bapak teh disakolakeun di SKP. Nyaeta supados pinter masak, supados singarok kana padamelan. Da sakedahna kitu sanes ari istri mah. Komo pamitos gaduh caroge, kedah leres nyugemakeun ka caroge teh. Numawi teh ayeuna keneh oge ku Bapak teh teras diwurukan cep. Mang Andi bet katutuluyan kawas enteh katinyuh ku cai ngagolak dipuji sakali teh terus we ngagulkeun anak. Mohon da mani asa nembe ayeuna akang ngaraosan pisang goreng nu sakieu lejatna mah. Raos Rat, raos pisan. Herman bari kop deui nyokot pisang goreng am di dahar. Akang mah Ratna harita sanes muji payunan akang mah leres raos. Ceuk Herman deui ari Ratna angot beuki asa kapuji beuki beukah liang irungna. Engke geura ku Bapak bade dipiwarang masak raosan geura kuncep
Mang Andi terus ngadagangkeun anakna. Hatur nuhun Pak, sateacana oge tembal Herman op kana Cisusu regot diinum. Ari Kokom teh can balik rat, Mang Andi nanyakeun Nyi Kokom nu harita keur dititah ka apotek meuli obat keur Mang Andi. Teu acan Pak. Angkat ka mana kitu cek Kokom teh. Herman manehna milu nanyakeun. Manawi cep ku bapa teh dipiwarang meser obat ka apotek, rupina mah teu acan dongkap. Lami panginten Pak, da kedah ngantosan heula. Ratna semono teu panuju ngobrolkeun Nyi Kokom teh sahanteuna da puguh asa kamaru. Ludeungannya angkat nyalira tembal Herman. Manehna oge ngarasa kagok rek terus ngobrol ke Nyi Kokom teh, da manehna oge surti kana kaayaan jeung semu Ratna harita. Biasana Kang, cek Kokom mah upami angkat-angkatan teh sok alimeun di sarengan, duka eta panginten supados jongjon di jalanna. Da mani wanter pisan ka pamaget teh sahawe ku cek Kokom mah di layanan. Ratna ngahaja ngagorengkeun Nyi Kokom ambe Herman terus ngewa ka Nyi Kokom, tapi Herman teu ngahaminan. Manehna mah siganu hare-hare. Ari Ratna sok sasangkaanan teu meunang kitu ari jong dulur mah. Mang Andi ngahwit, tapi Ratna teu beunang dicarek pisan, manehna bet kalah beuki ngahajakeun. Da katinggal tur kasaksian ku abdi atuh Pak. Waktos kamari oge mulihna teh dijajabkeun ku Koboy. Terasa salaman heula mani paadek tah sareng Koboy teh. Ratna siganu nya. Nya kon we lah. Mangga atuh cep disambil geura. Mang Andi gancang mindahkeun deui obrolanna atuh Ratna teu bisa terus ngagorengkeun Nyi Kokom da asa kapegat. Mangga Pak, cekap tembal Herman. Tidinya terus ngobrol ngarel ngidul nepi ka repoek. Ratna ngajakan lalajo ka Herman. Kang, sanes bade amengan teh ayeuna atuh mengpeng sae cuacana. Mangga. Tembal Herman manehna teu bisa nolakan ajakan Ratna sabab memang datang teh maksudna rek nyamper lalajo. Ngan ari tadina mah hayang bareng tiluan jeung Nyi Kokom, tapi Nyi Kokom can datang keneh di apotekna. Keun wae cenah mending ge duaan ambeh jongjon keun isukan jeung Nyi Kokom. Pokona sama rata kapalai tiluanana kitu ceuk geurentes hate Herman. Kadewe di jalanna sing hati-hati cep ulah sorogoto. Bilih cilaka sareng ulah wengi teuing mulih nanya. Mang Andi nya tujuan malah bungah pisan anakna layeut jeung Herman teh. Gancangna carita sanggeus meunang idin ti Mang Andi mah Ratna jeung Herman terus arindit geleser motor maju kakalerkeun. Ratna mani nangkod wae diukna teh leungeunna oge mani pageuh meulit kana cangkeng Herman. Kabeneran di hareupeun rumah sakit Immanuel panggih jeung Nyi Kokom nu anjeut ceuleuh dina beca kakidulkeun nyaeta tas balik ti apotek teh. Kamana? Ceuk Nyi Kokom. Ka kota ieu ah. Ratna siga nu mapanas ari Herman ngan ukur ngareret bari imut, motor terus kakaler, beca terus kakidul. Serat karasana ku Nyi Kokom mah mani perih asa dikeset, cipanona oge teu karasa terus nyalangkrung. Urang kocapkeun ayeuna pamirsa nyaeta kaayaan Neng Eti. Dina sore harita teh Neng Eti geus dangdan maksudna rek meuli wedak ka kota bari sakalian cenah rek jalan-jalan. Dasar budak zaman ayeuna mun rek indit-inditan teh meuni ribut dangdan satakrek kebak sanajan geus boga kabeuberat oge. Ari kana ngareka awak mah teu tinggaleun komo deui ari parawan model Neng Eti mah geus teu kacaturkeun deui. Da eta we mani teu sirikna sagala diterapkeun kana awak. Kongkorong sama teuur ngagebai panjang anting-anting agogo nu beratna 2 kilo panon cureleuk bibirna dicela. Geulang mani meh semet siku da mani dientep teh ari buuk direka diemple-emple kawas makuta. Sedeng pakaian kawas nu eueuh deui bahanna panjangna ngan semet luhureun tuur da lamun cingogo mah wah bahaya mata kabobolan. Di lebah dadana dihaja dipolongokeun eta meureun ambeh asup angin ulah panas teuing. Ari potongan-potongan you can see pek nempo ka sakabeh. Yeuh kuring cenah nupang modelna.
Haji Ahmad mah ngan bati gogodeg nempo anak awewe nu sakitu ningkahna teh sering eta oge dicarek diulah-ulah mah ngan keukeuh mawa karep sorangan majahkeun teh kamajuan zaman cenah pepeuriheun teu kitu era kaluar panggih jeung babaturan. Ari ku ibu haji mah teu ieu dicarek teu dihalangan bet kalah muji siga nu ngahatean puguh neng eti beuki asa aing wae caritaan bapa mah teu dianggap teu dipirosea. Tuh geuning geulis eti teh ari make mah ceuk ibu haji bari rurut reret nempuan sakujur awak anakna nyeh seuri kawas nu bungah boga anak geulis lir prameswari teh ceuk indungna geulis teh da ceuk nu sejen nu teu satuju kana barat-baratan mah boa disebutna oge nu owah kawas bebegi ge sawah. Hanjakal we bu wedakna seepeun ceuk ning eti beukah liang irung dipuji ku nu jadi indung teh beuki we gumulis. Apan ayeuna rek meuli wedak naon eti nu rek dibeli ayeuna teh? Wedak maya bu tembal neng eti sabaraha eta teh hargana? Mira mung 600 luka naek panginten ayeuna mah janten 750 rupiah. Atuh mahal et be kacida pisahnya harga wedak-wedak wae ge meni ampir 1000. Bu haji olohok reuwas ku harga wedak nu sakitu mahalna. Ari bu haji mah biasana oge wedak sari pohaci cukup ku 15 perak. Ari ieu sarua jeung gaji pagawe saminggu puguh ngajenghok matak teu percaya. Tudah sae bu wedak maya mah wedak luar negeri tong nu mahal-mahal teuing atuh et make wedak teh. Naon bedana jeung wedak nu hargana salawe sarua herang sarua bodas nyarek teh lain embung mere ka anak ngan hariwang keur kahareupna leuheung mun aya wae duitna kumaha mun eueuh ceuk Haji Ahmad bari gogodeg netep kaneng eti anakna. Puguh bentena mah bah wedak maya mah ngalemeskeun kana kulit pipi sareng raos we dianggona oge tiis. Nya eta atuh barudak ayeuna mah kana mewah wae kahayangna teh geus puguh deui pakean wedak oge embung make nu murah eta geura pakean naonan geura et ari ceuk abah mah bet ngariridu maneh sagala dipake eta gelang geura mani semet siku eta kongkorong mani ngagebay kitu da ceuk abah mah eueuh pantesna ti zaman baheulana oge eueuh bangsa Indonesia nu kieu teh. Nah ari ayeuna nurutan kabudayaan barat lalaki jalabrig awewe padugul-dugul kalah kaluhur we dimuncugug-muncugug nanaonan geura kahayang mah geus et ulah kikieuan komo eti ayeuna rek mimiti rumah tangga geus tong ningkah teuing era ari geus boga salaki mah engke tutumaneun kana kawajiban rumah tangga diculkeun nguyok we ngareka awak geus ulah rek kabita ku barat-baratan era lah ku batur da batur oge geuning teu kawas urang milu kana kamajuan zaman ge sederhana we ulah ningkah ulah keleuwihan teuing. Terus terang we bapa mah teu satuju mun eti anggar wae kieu mah komo engke geus rumah tangga sorangan. Aduh era meureun abah teh. Haji Ahmad mamatahan ka anakna. Nanganggo isin sagala bah da ieu mah kamajuan zaman sareng ngaritos rumah tangga mah abdi ge gaduh pikiran piraku bade kieu teras-terasan neng eti nempas. Tos atuh apana naon ieu teh ribut merebutkeun paisan kosong perkara eti kitu keun wae da moal matak cilaka kitu geuning Pak Haji mah bet siga nu nyarek ngaulah-ulah kana kesenangan anak teh. Ibu haji nyengor mangmenangkeun neng eti atuh neng eti beuki ogo wae boga rasa dipangmenangkeun lainnya rek kana kesenangan nu jadi anak ngan ulah keleuwihan teuing atuh ningkah teuing ari awewe mah teu kudu loba pangreka da loba pangreka teh lain matak hade lain nambahan geulis tapi sabalikna sok jadi ngewa nu geulis ge jadi goreng patut. Tos kalah katutuluyan tah eti cenah minta duit keur meuli wedak maya. Ibu haji deui bari gek diuk nyarande sabaraha et meuli wedak teh
Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.